Al-Kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi nafa'an mubarakalana wa li dinika wa li nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wayahna bisi mentas lohor saeutik lah. Wal isruna sareng ari nu ka-20 ayyastaghila peupeurieun beurang mah geus wae tuh. Sugana ri peuting mah cenghar. Sarua tawa ayastagila eta yen katungkul ieu alim bitasnifi kana nganggit nyusun ngarang wal jam'i jeung ngarangkum wa ta'lipin jeung ngarang. Ai tasnif mah lebih kana nyusun, ari taklif mengarang. Tapi teu sakabehna kitu, ingkana lamun bukti ieu alim ahlan eta ahli. Lidzalika kana tasnif jeung taklif. Fa innahu mangkasanyana ieu tasnif yutli'u eta nembongkeun ieu tasnif ala haqo ikil pununi kana hakikat pirang-pirang cabang ilmu wadaqo ikil ulumi jeung pirang-pirang detailna ilmu lil ihtiyaji karna butuh ila kasroti taftisi kana lobana koreksi wal mutolaati jeung mutolaah wal murojaati jeung murojaah ngarujuk deui ari murojaat ngabalikan deui wa huwa sareng ari tasnif kama eta sapertos perkara qala nu ngucap kana emma saal khatibul bagdadiyu se khatib nu bangsa Bagdad yusbitu eta netepkeun ieu tasnif al-hibdo kana talaran wa yuzaki jeung minterkeun ieu tasnif al-qalba kana hate. Metode nu alus mah sabanarna dina talim oge ngupingkeun heula tuluy nulis nu aslina mah kitu eta teh dikupingkeun heula penjelasan tuluy ditulis. Ta eta teh nulis eta teh ngasah kana kapinteran otak urang gitu. Cik tina 10 menit misalkeun urang ngobrol ku ente ditulis sabada 10 menit teh sabaraha kata nu bisa karekam dibuahkeun kana tulisan. Tuluy wayushidu jeung ngasah ieu tasnif azihna kana pikiran wayujidu jeung ngaluskeun ieu tasnif albayana kana penjelasan wayuksibu jeung ngahasilkeun ieu tasnif jamila zikri kana alusna ngobrol wajalilal ajri jeung lobana pahala wayu kholidu jeung ngalanggengkeun ieu tasnif ila akhirid dahri nepi ka tungtung waktu. Buktina musonif geus eueuh urang masih keneh ngaji. Ieu teh ladang nulis. Gitu karya musonif masih keneh diaji. Wal aula jeung ari nu leuwih utama ayyatania eta yen perhatian ieu si alim bima kana perkara ya umu anu umum naon naf'uhu manfaatna ieu mah wa taksuru jeung loba naon alhajatu pangabutuh ilahi kana emma wa yatruku jeung ninggalkeun ieu si alim at-tatwila kana manjangkeun al mumila nu ngabosenkeun
wal ijaza jeung ngaringkes al mukhilla anu nyacad ma'a i'ta ikulli musannafin bari masihan setiap karangan ma kana perkara yali kunu pantes ieu ma bihi ku ieu musannif wala yukhrija jeung teu ngaluarkeun ieu si alim tasnipahu kana karyana ieu alim min ingdihi ti sandingeun alim qabla tahdzibihi dina samemeh ngabersihkeun ieu tasnif wa taqrarin nadhari jeung ngulang-ngulangna ningali bihi dina tasnif wa tartibihi jeung nartibkeun tasnif ulah langsung dicetak di mana boga karya teh pariksa heula bisa anu salah nulis bisa anu salah keterangan gitu wa minan nasi jeung eta tetep ti sapalina jalma-jalma man ari aya jalma yunkiru anu ingkar ieu man atas nipa kana ngarang wa ta'lipa atas nipa kana nyusun wa ta'lipa jeung kana ngarang pihada zamani dina ieu zaman alaman kajalma zoharot anu nemrak naon ahliyatuhu kaahlian ieu man wa uripat jeung dikanyahokeun naon ma'rifatuhu kanyahona ieu man wala wajha jeung teu aya deui jalan eta tetep lihadal inkari pikeun ieu kaingkaran ila tanapusu kecuali bersaing baina ahlil a'sori di antara ahli pirang-pirang waktu wa ila jeung lamun teu wajha lihadal inkar paman mangkari saha tasorropa anu nasorupkeun ieu eman pi midadihi dina tinta na ieu eman wa warokihi jeung kertasna ieu eman bi kitabatima kana nulisna perkara yasa'u nu karep ieu eman min asy'arin tina pirang-pirang syi'iran au hikayatin atawa pirang-pirang cerita hikayat mubahatin anu dimeunangkeun au ghairi dzalika tawasalianti ieu asy'ar jeung hikayat layun karu eta teu diingkar naon alaihi ieu ma saha alaihi ieu man fa idza tasarrafa mangka di mana nasorupkeun ieu man pihima dina midad jeung warok tinta jeung kertas bitaswi dima ku ngahideungkeun perkara yuntapa unu dialap manfaat naon bihi ieu ma min ulumi syar'i tina pirang-pirang ilmu bangsa syara wa alatiha jeung pirang-pirang ilmu alatna paula mangkari nu leuwih utama alayun karo eta yen teu diingkaran saha alaihi ieu man amaman anapon ari jalma layata ahalu anu teu ahli ieu man lidzalika kana tasnif fal ingkaru mangkari ingkar alaihi ka ieu man muttajihun eta ngabogaan jalan
lima karena perkara yatadommanu anu ngandung ieu tasnif hu kana ma minal jahli tina kabodoan wa tagririman jeung ngarayu na jalma yakipun ningali man ala zalikal tasnifi kana eta anggitan wali kaunihi jeung karna buktina ieu man yudayyi'u eta ngamomorekeun ieu man zamanahu kana waktuna man bima dina perkara lam yutkin anu teu ngayakinkeun ieu man hu kana ma wa yada'u jeung ninggalkeun ieu man al itqona kana yakin alladzi anu huwa ari ladi teh ahro eta leuwih layak lahu pikeun ieu man. Al-babu sadisu ari bab anu kagenep eta pi adabil alimi dina tata krama na alim bidurusihi dina pirang-pirang pelajaranana ieu alim tata krama keur ngajar ida azama di mana ngazam saha al alimu anu berilmu ayah duro kana yen ngahadirkeun ieu alim majelis sadarsihi kana majelis derasanana alim ya tatoharu tah gawe susuci ieu alim minal hadasi tina hadas wal khobasi jeung tina najis boga wudu alusna mesing lain Quran oge nu dicabak wa yatadzadzafu jeung beberesih ieu si alim wa yatatoyyabu jeung seseungitan ieu alim wa yalbisu jeung nganggo ieu alim ahsana siyabihi kana pang saena acukna alim ala ikoti anu pantes baina ahli zamanihi di antara ahli waktuna ieu alim sing meyakinkan dedeg pangadeg teh ari rek ngaji mah qasidan barina ngamaksud bidzalika kana yatatohar kullihi tegesna sakabehna ieu zalik elatna ta'zimal ilmi kana ngagungkeun ilmu wa tabjilas syariati jeung ngagungkeun syariat wayanwi jeung nganiatan ieu alim bi ta'limihi kana ngajarna ieu alim at-taqarruba kana gawe deukeut ilallahi ka Allah wa nasrul ilmi jeung niat nyebarkeun ilmu asyarifi anu mulia wa ihya ad-dini jeung niat ngahirup-hirup agama dinil islami niat ngahirup-hirup agama Islam wa tabligho ahkamillahi jeung niat nyampaikeun pirang-pirang hukum Allah alati anu utumina nu dipaparin amanah ieu alim alaiha kana lati wa umiro jeung diparentah ieu alim bibayaniha kana ngajelaskeun lati wal ijdiyada jeung kana neangan tambah minal ilmi tina ilmu bi idhari shawabi ku nemrakeun anu bener warruju'i jeung balik ilal haqqi kana nu hak wal ijtimaa jeung niat kumpul ala zikrillahi kana eling ka Allah wassalama jeung niat kana ngucapkeun salam ala ikhwanihi kadulurna ieu alim al muslimina anu Islam kabeh wa du'a jeung kana ngadoakeun li salafi pikeun ulama salaf as-sholihin anu sarolih sadayana
Wa idza kharaja jeung di mana kaluar ieu si alim min baitihi ti bumina alim da'a tah ngadua ieu alim biduai ku ieu doa cirian. Doa di mana rek ngaji. Alwaridi anu katampi anin nabiyyi ti Kangjeng Nabi. Wa huwa ari doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama. Sok dibaca kuno sapar rek umroh atau rek haji. Tarek ngaji ge baca eta teh lain jang nu umroh jang nu haji wungkul. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi. A'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti an adilla kana sesatna abdi. Au udolla atawa disesatkeun abdi. Au azila atawa tisoledat abdi. Au uzalla atawa disoledatkeun abdi. Au adlima atawa ngazolim abdi. Au udlama atawa didolim abdi. Au ajhala atawa ngalakukeun bodoh abdi. Au yujhala atawa dibodohan abdi. Au yujhala atawa dibodohan saha alayya abdi. Azza maha mulia naon jaruka panang tayungan Gusti. Wajalla jeung maha agung naon tanauka pangalem Gusti. Wala ilaha jeung teu aya di pangeran eta tetep goiruka anu salian ti Gusti. Tanepi kadinya doana. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhulla au azila au zala au adlima au dlama au ajila au yujhala alayya azza jaruka wa jalla sanauka wala ilaha goiruka. Doa rek indit ngaji. Sumaya kulu tuluy maca ieu si alim. Bismillahi kana kalimah bismillah ila akhirih. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah amantu iman abdi. Billahi ka Gusti Allah i'tasamtu teguh abdi nyekel pageuh abdi atuh gitu. Billahi ka Allah wa tawakkaltu jeung tawakal abdi alallahi ka Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ya Allah sabit mugi netepkeun Gusti janani kana hate abdi. Wa adir mugi ngurilingan Gusti al haqqo kana leres alal lisani kana lisan abdi. Wa yudimu jeung ngalanggengkeun ieu alim nepi kadinya ta doana alal lisani nepi kadinya. Wa yudimu jeung ngalanggengkeun ieu alim dzikrallahi kana zikir ka Allah ila ayyasila nepi kayen nepi ieu alim majlisat tadrisi kana majelis ngadares. Fa idza wasala mangka di mana nepi ieu si alim ilaihi kana majelis yusallimu tah uluk salam ieu alim alal hadirina ka anu hadir kabeh. Wa yajlisu jeung calik ieu si alim mustaqbilal kiblati bari madep ka kiblat lamun mungkin. In amkana lamun mungkin ieu mustaqbil. Biwaqorin bari berwibawa. Wasakinatin jeung rasa tenang. Watawadu'in jeung DP-DP. Wa khusyu'in jeung khusyu'. Mutarabbian barina anu sila diuk sila au ghairu dalika tawalianti mutarabbi'
minal jalasati tina pirang-pirang calik al hasanati anu sae wal yasun jeung ngariksa ieu alim badanahu kana salira alim anizahpi tina ngesot an makani tina tempatna alim wayadaihi jeung dua tanganna alim anil abasi tina ulinan watasbiki jeung nyilangkeun ramo goreng cenah eta teh hilangkeun ramo tah kieu tah keur diu wa ainaihi jeung dua panonna alim antafrikin nadori tina misah-misah paningali min ghairi hajatin tina teu ayana kabutuh wal yubaid jeung ngajauhan ieu si alim anil muzahi tina heureuy wa kasratid dohiki jeung loba seuri fa innahu sanyana ieu muzah yuqalilu nyaeutikeun ieu muzah al haibata kana wibawa wa yuskitu jeung ngagungke jeung ngaragragkeun ieu mazah al hishmata kana segan wala yudarisu jeung ulah ngadares ieu si alim waqta ju'in dina waktu lapar wa atosin jeung waktu dahaga syadidaini nu banget duanana au hamin atawa nalika sedih au godobin atawa nalika ambek au nuasin atawa nalika tunduh au pihali bardin atawa dina kaayaan tiris mu'limin anu nganyerikeun waharin jeung panas muz'ijin anu ngagelisahkeun waya jelisu sareng calik ieu si alim barizan barina tampak nemrak al jami'a kasakabehna al hadirina nu haladir sadayana wal yuwakir jeung ngahormat ieu si alim afadilahum ka anu pangmulyana ieu hadirin bil ilmi ku ilmu aw sinni atawa umurna awi solahi atawa saena awi saropi atawa kamulyaanana wayarpa'u sareng ngangkatkeun ieu alim hum ka ieu uman teu ta wayar pau sareng ngangkat si alim hum ka ieu hadirin ala hasabi takdimi him kana ngitung-ngitung kana ngaheulakeun ieu afadil bil imamati dina jadi imam wayatalattapu jeung lembut ieu si alim bil baqina ku sasesana wa yukrimu jeung ngamulyakeun ieu si alim hum ka ieu baqin bihusnil kalami ku saena cariosan wa talaqatil wajhi jeung kumarah mai wajah wa husni mazidil ihtirami jeung saena tambih panghormatan wayakumu sareng ngadeg ieu si alim li akabiri ahlil islami ka para gegeden ahli Islam ala sabilil ikrami netepan kana ngamulyakeun wayal tapitu jeung ngalieuk ieu si alim ilal hadirina kanu haladir kabeh qasdan barina ngamaksud bihasabil hajati kana ngitung-ngitungna kabutuh waya khusu jeung ngahususkeun ieu si aliman ka jalma yukallimu nu ngobrol ieu man hu ka alim
au yas'alu atawa naroskeun ieu man hu ka alim bimazidil tipati ku tambihna ngalieuk ilaihi ka man wa ikbalin jeung madep alaihi ka man wa ingkana jeung sanajan bukti ieu man sogiron eta budak leutik au wadian atawa jalma nu rendah fa inna tarkadalika mangkasanyana ninggalkeunana mazid eta min af'alil mutakabbirina tina sapalih pirang-pirang pagawean nu talakabur wa yuqaddimu jeung ngaheulakeun ieu si alim ala syuru'i kana tumandang pitadrisi dina ngajar qira'ata syai'in kana macana hiji perkara min kitabillah tina kitab Allah mantak sok maos Fatihah heula elatna tabarukan karna ngalap barokah wa tayammunan jeung miharep kaalusan wayan jeung ngadoa ieu si alim akiba qiraati saberesna bacaan linapsi pikeun diri alim walil hadiri jeung pikeun nu haladir kabeh walisairil muslimina jeung pikeun sasesana muslimin waliwaqifi makanihi jeung pikeun jalma nu ngawaqofkeun tempat ingkana lamun bukti alim pi madrasatin aya di madrasah mauqupatin anu diwaqofkeun au nahwiha tawa saumpamana ieu madrasah jazaan karna ngabales lihusni fi'lihi kana sae padamelan ieu waqif wa tahsilan jeung karna ngahasilkeun liqasdi kana pamaksudan waqif sumayastaidu tuluy nyupri panyalindungan ieu alim billahi ka Allah minasyaitonir rajimi maos ta'ud heula wa yusammi jeung nyebat ieu alim Allah ka Allah wa yahmadu jeung muji ieu si alim ka Allah wa yusolli jeung maos sholawat ieu alim ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali jeung ka kulawargi nabi wa sahbi jeung ka sahabat nabi wa yataradda jeung ngadoakeun ridho ieu si alim an a'immatil muslimina ti pirang-pirang imamna muslimin wa in ta'addadat jeung lamun bing bilangan naon ad-durusu pelajaran kudima tadi heulakeun naon al asyrafu nu leuwih mulia fal asyrafu tuluy nu leuwih mulia wal ahamu jeung nu leuwih penting fal ahamu tuluy nu leuwih penting payuqaddimu mangka ngaheulakeun ieu si alim tafsirul qur'ani kana tafsir Al-Qur'an sumal hadisa tuluy kana hadis suma usuladdin tuluy kana ilmu tauhid suma usulal fiqih tuluy kana ilmu usul fikih suma kutuba tuluy pirang-pirang kitab kutubal madhabi pirang-pirang kitab madhab suma nahwa tuluy kitab nahwu wa yakhtimu jeung nungtungan ieu si alim adarsa kana ngadares bi kutubi raqaiqa ku pirang-pirang kitab anu ngaluluhkeun hate raqaiq teh liyupida supaya ngalapaedah ieu si alim al hadirina kanu hadir kabeh tadhirul batini kana nyucikeun batin wayasilu jeung nyambung ieu si alim pidarsihi dina ngadaresna alim makana perkara yan bagi nu peryogi naon wasluhu nyambungkeunana ieu mah wayakipu jeung eureun ieu si alim pi mawadiil waqfi dina tempat eureun wamun qata'il kalami jeung motong cariosan walayad kuru jeung ulah nyebutkeun ieu si alim syubhatan kana perkara anu samar fidini dina agama fidarsin dina deresan
wa yuakhiru jeung nungtungan ieu si alim al jawaba kana jawaban an hatina syubhah ila darsin kana pelajaran akhara nu sejen baliad guru balik nyebut ieu si alim huma kana syubhah jeung jawab jami'an barina bareng aw yada'u atawa ninggalkeun ieu si alim huma kana syubhah jeung jawab jami'an barina bareng lima karna perkara fihi nu tetep dina zikru syubhah minal mafsadati nyatana tina karuksakan lasiaman terutama ingkana lamun buktos naon ad-darsu pelajaranana majma'al khawasi eta tempat berkumpulna nu pinter wal awami jeung pirang-pirang nu bodo wala yutilu jeung ulah manjangkeun alim ad-darsa kana pelajaran tatwilan kalawan manjangkeun mumilan nu ngabosenkeun wala yuqasiru jeung teu ngaringkes ieu si alim taksiron kalawan ngaringkes mukhilan anu nyacad wa yurai sareng ngariksa ieu si alim pidalika dina tatwil wa taksir maslahatal hadirina kana kamaslahatan anu haladir fil faidati dina ngala faidah pitatwili dina manjangkeun wala yabhasu jeung ulah ngabahas ieu si alim fi maqamin dina tempat au yatakallamu atawa ngobrol ieu si alim ala faidatin kana faidah ila fi maudi dzalika kecuali dina tempatna ieu maqam fala yuqaddimu mangka ulah ngaheulakeun ieu si alim hu kana bahsu alaihi kana maudi' wala yuakhiru jeung ulah ngahirkeun ieu si alim hu kana bahsu anhu tina maudi' illa limaslahatin kecuali aya kamaslahatan tak tadi anu nungtut ieu maslahah dalika kana takdim wala yarpa'u jeung ulah ngangkat atawa narikeun ieu si alim sautahu kana sawantenna rob'an kalawan ngangkat zaidan nu ngaleuwihan ala qadril hajati kana ukuran pangabutuh wala yahfidu jeung ulah ngalaunkeun ieu si alim hu kana saut khobdon kalawan laun layah sulu anu teu hasil mahu sartana khobdon naon kamalul faidati sampurna na faedah wal aula jeung ari nu leuwih utama eta alla yujawiza yen teu ngalewatan naon sautuhu sorana ieu si alim majlisahu kana majlisna ieu si alim wala yaksura jeung teu ngabates ieu saut an sama'il hadirina tina pangupingna nu hadir faqad rawa mangka nyata tos ngariwayatkeun sal khotibu Syekh Khotib al-Baghdadi anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu ieu Syekh Khotib innallaha sayaktos nari Allah yuhibbu eta mika cinta Allah as-sauta kana sawanten al-khafido anu laun al-khafiya anu samar wa yakrahu jeung makruh wa yakrahu sareng mika ngewa Allah as-sauta kana sawanten ar-rafi anu tarik fa in hadara mangka lamun hadir pihim di ieu hadirin saha sakilu sam'i jalma nu berat pangupingna pala baksa mangka teu naon-naon eta tetep birob isautihi kana narikeun sora alim biqadri ma kalawan ukuranana perkara yusmi'u anu masihan nguping ieu alim hu ka ieu
Taki lisam'i sakilu sam'i. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana